warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu matarannama hadin yasukul aisha fi ardil hima ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun wa qad fazal muttaqun. Hadratil a'izza wal kurama, para masyayikh, para alim ulama anu ku simkuring dipihormat, mugia ku Allah dimuliakeun. Wabil khusus keluarga Jembar Neng Fitri sakulawargi anu sami ku simkuring dipihormat, mugia ku Allah dimuliakeun. Oke hadirin wal hadirat anu sami-sami rawuh, anu sami kusim kuring dipihormat, oge mugia ku Allah dimuliakeun. Sim kuring atas nami pun lanceuk Pak EN sareng sadaya kulawargi katut rombongan di Palihan Bungursari. Sateacana kedalisan pamasrahan langkung tipayun simkuring sareng rombongan ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kana penyambutanana. Atur nuhun sadaya kasayanana malihanan teu acan calik oge ieu teh tos dipasihan tuang. Atur nuhun muga-muga sadaya kasayan pribumi sakulawargi dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan pamugi sing janten sedekah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wirehna berkah kudrat sareng iradat mantena dina ieu saat anu mulya tiasa bertatap muka sareng para alim, para ulama, tamikeun tiasa bermuajahah sareng pribumi sakulawargi, oge tiasa patepung lawung patepang rarai sareng ibu bapa hadirin wal hadirat sadayana. Kalayan saur simkuring secara pribadi mah ieu teh teu kasangki-sangki ti kamarina, teu kasangka-sangka ti awalna, kalayan alhamdulillah aya dinanggi danjar kawilujengan. Mudah-mudahan bae barokah tina ieu pertemuan sing tiasa metik hasil anu mucekil, ngalabuah anu utama akibat anu manfaat dunia rau akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna henteu hilap rahmat miwah salam kabagjaan miwah kanugrahaan pamugi salamina dikocor golontorkeun dicurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabiin tabiat tuluhi ka urang sadayana, kalayan harapan sareng doa mudah-mudahan urang sadaya diangkeun umat mantena anu baris ngengingkeun syafaatil udma jaga ningge teu yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring kalih kulawargi oge rombongan dina cumonggahna paripaos gurudug tanpa saur, gurudag tanpa rarapan, totorojogan sumolondo kirang sopan,
terutami tina tata titi duduga sareng peryoga oge tina sadaya kaaeban sareng sadaya kakirangan-kakiranganana simkuring katut rombongan neda ageng siapuntena hapunten anu kasuhun. Salajengna lupi pamaksadanana simkuring sareng rombongan ngabrul ngagimbung ngabrai ngarantai legetut alut-alutan jauh di jugjug anggelang di teang riweuh oge diperyogikeun ngadongkapan ieu patempatan wirehna aya raos katariku ninggali kacandak ku herang manah anu dasarna micinta sareng mahabbah sareng ku banget hoyong mantengkeun tali silaturahmi. Janten pamaksadan anu kahiji simkuring kali rombongan maksad silaturahmi mugia silaturahmi simkuring kali rombongan syariatna ditampi ku pribumi sakulawargi hakikatna mugia silaturahmi urang sadayana ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala kalayan pamugi sing kapetik hasilna kaala buahna kacandak manfaatna dunia rawa akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna pamaksadan anu kadua simkuring kali rombongan ngabrul ngagimbung ngabrai ngarantai legedet alut-alutan teh birehna parantos aya babaran kanggo ngeprehkeun eusining kalbu ti sipatining hak asmaranapun anak anu wastana jang Sunan Parisi anu marang anjeunna sababaraha waktos anu kapangker parantos katarik birahi kapentang asmara ku hiji wanoja anu namina Cermin Fikri saur anjeunna teh eta wanoja teh aya ku geulis ku manis ku sieup eunceuh pondok montok donto bohono saurna kulitna oge cenah koneng kumyang enai lir emas anyar disangling rambutna hideung galing muntang panonna sureuleuh benglas bibirna ngadalis beureum taarna bulan purnama halisna ngajelar paeh gadona gendog sapotong saurna ramona neros mucuk eurih kuyuk darana hineur bener keur jumambu bitisna jaksi sajantung sangkeng nalengkeh imbitna dempok biola saurna teh kitu jabati kitu pinuh ku ilmu pangaweruh eusi ku pangarti loba pangabisa saurna teh kitu maklum saur jalmi saur pun anak jang Sunan Parisi anu nuju kasmaran aya paripaos cenah bila cinta sudah melekat cenah tai kotok pun rasanya coklat janten simkuring sareng rombongan maksad ka dieu malihanan tos aya harewas alit antawis sepuh sinareng sepuhna kanggo ngadahupkeun ieu palaputrana simkuring kali rombongan maksad kadua anu ka dieu teh maksad bade nyusul saur nu kapungkur bade nyungsi pasini janji bade ngaguar tali subaya anu katunda nyaeta bade ngahaturkeun pun anak jang Sunan Parisi sakali deui simkuring ngahaturkeun pun anak jang Sunan Parisi ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal ti gigir sapaling gisik nu kakurung pujulutan jasmani katur rohanina mangga nyangakeun saur ti palikulon mati luhur nage semet kaketu ti handap semet sapatu ti gigir semet siku ti pengker semet bagu malahan cenah anu nota saageng mutu anu mana ibu-ibu sok ngagurutu lamun teu mangih anu kitu semet saminggu cenah muhun kitu mangga nyangakeun saur simkuring mah pun anak jang Sunan Parisi teh dedeg sampai murah ilmu tara marung kaut malahanan tadi mah dipengker sugan teh presenter kondang Kang Irfan Hakim manawi teh ceuk simkuring mah kasep nanging di mana awal akhir aya kakiranganana aya kabodohanana pamugi kula janten duduka tapi ageng nu disuhunkeun pangnungtunkeun pangnuyunkeun kana jalan anu sae anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala kantenan bae upami numbutkeun konsep agama mah Allah nyanggemkeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bahwa pameget teh ngabawah tangan tanggung jawab penuh terhadap dirina terhadap istrina keluargana bangsa jeung nagarana dina sagala lapisan sareng dina sagala aliran kukituna dina bobot sapanon sarang sapakan
bobot timbang tarajuna pun anak jang Sunan Parisi teu acan minuhan kana syarat ar-rijalu qawwamuna mah mung ieu mah disanggakeun soten awahing kajurung ku waktu kabawa ku mangsa geus nepi kana titis tulis ti ajali datang mangsa anu sampurna anu mana moal tiasa sambung deui mun geus nepi kana pinareng datang kana mangsa sanajan syarat henteu nyakapana mangga ngaturkeun kanggo ditikakeun ka putri bapa di dieu kalayan panhun saupamina dicatet di kantor urusan agama kecamatan Malosna. Salajengna hapunten anu kasuhun sim kuring kalih rombongan sumpingna ka dieu teh istuni ngagiding gincing kepat lengoh kepat nampah teu jangjang teu jingjing teu kapal teu kepeul da sanes kajurung ku subur sanes kabawa ku loba ieu mah istuning sim kuring imankeun kana takdir sareng qada ti Gusti Allah Subhanahu wa taala mung sim kuring mah ka dieu teh nyalak anu tilu ngungkul hiji nyalak anu gede dua nyalak anu panjang katilu nyalak anu buleud sebutnya karotos panginten sanes ngeras eta teh sabuh hiji maksudna nyanak hadi teh nyanak insyaallah anu ageng tanggung jawabna nu kadua insyaallah nyanak anu panjang insyaallah panjang jodohna salajengna nyanak anu buleud insyaallah buleud patekadana pada nikah ka putri bapa di dieu mangga ngaturkeun atuh cenah aya tetungkusan babantunan sakedik-kedikeun eta mah etang-etang nyoo ku congoramo eta mah etang-etang mintonkeun tawis ti sepuh sareng keluargana eta mah etang-etang ngajimatan kaputra anu baksad bade ngaksakeun rumah tangga ageung mah pimanangeun eta mah pamugi ditampi da sim kuring teu terang naon lobetna saur paripawasna teh mah eta mah etang-etang ngajimatan kapun anak mugia eta anu parantos dihaturkeun ditampi kalayan kabingahan salajengna kanggo pamputus tatur pamungkas sabda sim kuring sakali deui kahiji maksud silaturahmi kadua nyanggakeun pun anak jang Sunan Parisi kanggo ditikakeun ka putri bapa di dieu katut sacandagarana pamugi ditampi kalayan kabingahan utun tipung tambang beas laksana hasil ngajolo dina waktosna kalayan pamuga-muga sing lulus banglus jatuh kerami ginanjar kawilujengan tebih tina sadaya rintangan sareng rewangan kalayan mudah-mudahan sing tiasa ngahontal rumah tangga anu bahagia anu diidam-idamkeun ku urang sararea nyaeta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah bari aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur kirang langkung hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkeun teh rewodoho laksana ketiga bigahan ka pangarsa Bapak Kiai Nana anu parantos ngadukikeun naon anu janten pamaksa dan kasumpingan Cep Sunan Parisi dijajab ku Bapak Liwah Ibu